bener teh nya euy tadi cek si ampun kebon aing kaurugan tah kerang tingali bener-bener kaurugan urang ieu nah wow ieu kieu ngilakeun bae ah nya aduh oh no nah katanya umpuk sawah urangnya sawah kebun orang kayak jangan mananya itu udah deket ah hadir lah tadi labuh wae euy orang cirian geus lah siat di dieu aing tadi labuh lewat labuh di awan ya kadek deui eta ciri weh mah ke mana tadi urang tinggal ngali kan kebun cabut buru cenah euy oh mana yang ngali atuh ah ieu atuh buru mana bah? Yuk. Mana kawan bah? Naon kitu minang nangis padahal. Hangat bener euy aput. Kumahanya? Bener bah ngan cek aputnya. Ieu nu urug teh. Kumaha man geus kieu bah? Ah ayeuna mah boga ide abah ieu. Kumaha tah bah? Urang jual kasih jual lah ganda ikut jual ya. Pokoknya kumaha abah eta mah lah. Urang sayangan lah jual. Ayo atuh urang kasih jual ayeuna yuk. Jalan mana? Jalan anak jangan itu sigan papangi di dulu di. Ayo. Abah jangan ieu. Ayo. Wah. Naon? Wah. Aya si Doro teh. Ayo di jalan. Kelas tuanya. Aduh, kan dia mah hese jalanan euy. Jero. Wah, jangan dinyala. Kanan tungguannya. Ayo mah buru. Aduh, kapaur Aduh. Anjir, tingkat tadi kamu wae. Oh no. Ayo buru. Kalah tuh manat. Oh, nanti hari atuh abah lempang teh mah. Kalah. Oh no. Burung. Ya tadi ningali, wah bener kurang tawar tuh. Ya, siapa tuh, Bah? Sep mana kenal ini, Sep? Nya mah aya tuh mana gedenya mah buru urang milu. Kenapa ka dia, Bu? Bu, kasih dulu. Mana ininya jadi sana? Serangan biasa aja di Kabayan. Biasa di Kabayan. Buru milu lah orang kasih dulu, Buru. Aduh. Aya penting mah buru. Mana solo aja tila. Ayo bos, durona. Mangkok. Teu balik kita bikin kabala kieu. Itu teh. Tilu urukan urang ieu. Kapaksa aing tungtung teh jadi kieu tuh ngomekeun ieu. Aduh, baralak kieu si Abah da ieu. Pusing mah. Musakirana ieu dijual ka urang, urang rek dibol cigana. Pusing pisan euy. Coba. Oh, kanan. Sama, si Abah teh ieu euy. Oh. Ada mangnan. Oh no. Geus sampai ah. Ya abaheun nya. Ada apa? Baur, kelap baur. Asa aya nu gandeng teh euy. Oh no. Jimat Abah ya. Duh, mana kenaon didinya? Bete nu garaneng teh marane. Urang atuh di babu. Ade atuh bae ieu teh aduh. Hayang urut deui di baru. Abah aya kang jual ke dia kenaon? Iya, Bah tuh, itu urut nu Abah kan abi. Kapaksa we tuh nyacar di dieu. Abah teh nek ngomong ke maneh. Ieu, biuk enak mah dari. Kanan di dieu. Kumaha sok? Dieu, maneh Bandungan heuh. Kumaha? Kebon Abah eta mah lah. Duh, karagok di bedognya. Dina silakan. Ini Kang Anan carita di mana kagok itu? Nah, di palinya Kang Anan. Eta sopan kah. Nah. Coba. Kurang teh dari teh. Si aku tuh. Wah. Sawah maneh sawah kebun maneh cenah urung ka urugan. Kami ke kebun si Bro. Penasaran, abah teh penasaran gitu yang pas gitu.
Wah itu iya kumaha urusan bah. Pan kieu, pan Jual atuh bah. Moal tong orang main jual, kita Daripada abah tuh bisa ngurusna capek pan karunya. ke diskusikan we urang abah keur mikir gitu ya. Masuk atuh. Euy cek urang mah ning kene jual bah euy. Nah, kieu heuh. Pan ieu teh kebun abah, yang hiji jeung kebun Mang Duloh nya. Heeh. Nah, kumaha nun ayeuna mah? Belilah ku Duloh ayeuna mah. Oh gitu maksud teh. Baiklah tuh. Nah, jadi lieur lah nya. Sabaraha? Ai kahayang mah nya ada ieu lumayan jadi biasa ngeglang gitu. Heeh. Di rada dapat 2000 lah. Mahal tuh. Mahal teuing atuh bah. Wah, sakitu mah. Ai urang mah sih banyak, ai masalah duit mah teu masalah gitu. Maka tanahna ge saeutik bah. Gocap paling oge. Tapi ngeunaheun ayeuna mah tinggal si datar deui. Emangna urang rek nya sosorosodan. Ayeuna dikeluarkan melaki jago. Oh, ai kitu teh mah. Nang kayak bisa nungguan si Asep di dinya bebegi. Oh, paling lah. Bener tah. Heeh, bener kitu. Yang bebegi gue si Asep. Kieu we atuh bah urang dibeli nya. Tapi daek teu daek ieu mah nya. 100.000. Rek moal. Jadi beki murah tawaran eta teh, Bang. Murah. Daek lah sakitu. Bener, daek bener. Daripada ieu hese. Heuh, bener. Kagok urang kagok nyacar kan. Deal. Deal lah buru. Bah, deal kan bah. Deal. Tapi duitnya di imah. Lah baeng ke di tiang tuh abah ka imah. Yang ka imahnya bahnya. Daya pemajikan abi lah di imah. Siap. Bener aya apa? Ya kan geus dia kitu jeung Mang Duloh di itu di kebun gitu. 100.000 lah. Sep ari bapak mana ka mana, Sep? Urang teh neangan bapak mana, Caput? Nah, gering si bapak mah kamari. Ira gering teh. Di kamari. Gering kunaon? Tuh, atuh karma juga nama. Karma tina naon eta teh? Si Asep. Bisa kitunya penyakit zaman Raka ayeuna. atuh boga anak teh muga bapak mana emang kamari ngadal kado pasti mabok kadonya. Oh, teh beja-beja teh. Beja teh bagi-bagi eta salangan. Si Aput mah tetanggaan yang urangnya. Boga kadu. Kadon mah teh cangkangna ka urang teh teh. Kira teh karma ku aing doakeun cai cincin urang. Eta mah karma si Asep sebenarnya. Oh, mana mau ke babaturan salangon ngadoakeun teh balik. Da sok rek teu sedih kumaha bah urang teh ngameu teh bauna we hungkul cangkangna alungkeun kana rumpah urang gitu. Beda heuh. Nama jarkeun teh takop cenah cangkangna kuub rek geunah kumaha atuh. Wah, Oh, kitu ebok sadawahnya bahnya. Heeh, Tadi mah kitu we. Oh, Sep bejaan ka bapak teh gitu. Mere teh sikina tuh. nya Sok kapuluh. dia nya 100.000 Oh, deal. Awas yang genti deui Oh, eta. ke cokot ka imah ka pamajikan nya. Ayo Kang Anang balik ah. Eta bedog tinggalin. Podog bah tinggalin. Astagfirullah. Atuh kanannya, katanya di jalanannya. Ya. Ada bisa ka bawa uruk dah. Ya Kang Loh ah. Ya. Oh, rek nungguin deui nyacar ya. Jalan jangan mana ieu teh balik? Ah, abi mah jangan dieu we lah. Sok we ka hati-hatinya. Ya, hati dulu. Ayo dulu deui, Sep. Ini lu atuh. Tah, gini loba jangkrik teh euy. Lu, badag tuh jangkrik. Mananya euy? Tuh, jangkrik teh ka mananya euy? Oh no. Begitu euy. Woi, kebayan. Iya si Anan balik. Kenaon mana di dinya? Kela. Mang Anang, Mang Anan geus balik. balik. Kenaon di dieu? Neangan si Apun tinggal mana ieu teh? Ya butuh gering kina. Gering lo, si Asep Oh. gering. Ini pada kamari meureun. Tungguan. Oh no. Mana kenaon di dieu? Ya kata dengan jangkrik. Menang teu. Bu nyata tadi badak. Oh, bro, udah itu. Nonton kali dah. Wajah patinya. Oh, deui. Bijil di dinya 30 butuh ngadeka murah kana. Wah, banget atuh. Kan rame. Dengan Cak Sep teh. Cak Sep teh deui pengalaman. Gimana tuh? Oh, tadi ngariung jeung siapa? Di mana di ditu? Oh, di luhur. Teh ka Sekabayan. Pendek ka Sekabayan. Oh, Wah, segala terapang. Oh. Kasih Asep yuk, Bro. Tong muka si Asep bosan ini si Asep teh.
jangan mang dulu we. Naon kamu dulu? Minta duit. Minta duit tuh. Udah loba ya. Da ogah ngajangkeun teh mun kene meuli we buru. Minta kamu dulu. Tungguan set teh. Berat-berat ini Ari amang ada digusur. tong ninyakeun Teu amang diheula tuh. Ya kan digusir ka amang. Berat set. Nama Kentet urang euy. aduh, nama ngomong Ya, dulu. ngakeun euy. Tadi manganan. Panggil mang dulu di mana? Oh, Mang Dulo kakak ya. Oh, Jadi Ayo we aing kudu nyacar unggal poe ih. Amang dulu. Amang dulu. Kela naon ieu teh naon nih? Sia deui nya, bujit aing nyari sia teh. Bujit, Minta duit. ka duit ka aing mana yang bapak maneh. Depan tes apa bapak dewek mah geus eueuh. Matak minta ka amang Wah, oge. ini sedih sebenarnya tapi saya teman tanggung. Matak minta duit ka amang buru jang meuli jangkrik. Bujit sia ih. Cipau abi can di Paraban. Ieu saha ieu? Mang Dulo panggil. Manganan. Ya balik. Kemari. Aduh, kumaha da mah atuh. Kan tadi teh geus papangi sakane. Wah, sterke. Astrak teu mana. Giring amang mah. Pantai teh geus Kepanasan, ngobrol jeung manganan. gara-gara Manganan tadi. tadi nyarita ka dewek geus panggil jeung amang mata kapal di dieu ge. Urang teh kieu nya. Urang teh memang rada panas ieu teh euy. Puting kecaangkeul awak teh. Paingatan tah. Aing ngitung duit sakoper bayangkeun. Keburu atuh minta duit. Oke lah, ieu nya masalah duit mah ka amang mah gampang, tapi da kudu aya timbal balikna tuh. Yang minta duit yang meuli jangkrik para manuk. Kira baban tangul sia. Minta we juk kasih ibi juk. Terima. Cibi nage eueuh tadi geus di imah. Aya juk buru paling Uy, oge keur tadi ngisikan. kita, Keur ngisikan Aya aya. sama mereka dek pan dek kaca ka imah heula rek minta duit yang meuli jangkrik. Sopenya ngobrolnya abi pada pulang heula ka Asep Asep. sok kitu ah rek ka mana? Mang, kasih Asep heula. Ka mana? Kasih Asep bayan ah. Balik Lin. Heeh, Atuh nahalin ti tadi. Bukan yang dua mana tadi teh. Oh. Juk. King tong salamet. Kumaha. Minta duit. Kamera. 2000. Lu kasih ibi dah, ama mah keur gawe teh teu mah Pan waduh. tadi ki abi geus ti si ibi, si imah. Kasih nenek atuh kasih nenek juk. Aya juk buru, ayo. Mu Pujit aing mah deket sia teh juk buru, bawa teh yang nyiksa. Mali tuh. Cik ngagabruk jangkrik, ari jangkriknya teu beunang. Sia mah jangkrik digabung, sia mah. Udah tadi narek meuli, pek teh amangna eueuh, ibi eueuh rek minta duit teh. Geus ngala dikah teh. Kasih nenek juk buru ka itu. Juk buru lah. Ulah, Juk minta ka itu. Dawa mah teu mau duit atuh pokoknya teh gawe. oh, Soalnya juga itu tongkat dirinya. Duit lah. Siap tungguan abah hatisan abah teh sekolah siap tungguan. Kan buru-buru bah. Main nih ya naon atuh. Gimana ya sayang manuk? Oh, ayo tadi pandai geus teu meunang saya manuk mah. Tuh, ayah bah itu mah ayah nama abah. Mana Asli itu? tuh. Pangalakeun ku abah. Kenapa mama udah ketemu pasangan bu? Mana. Tuh, beladahan belah itu tuh. Oh, nya. Naik cik siap? Tuh bisa. Bisa, kira aku tuh bisa. Tuh ku abah we. Oh, kira tuh aku abah pangalakeun. Kira-kira abah mah jago naik mah, mau naikkan si ambung euy. Oh no. Ya, cek lah, bedog. Mana labu. Oh, alah tuh bismillah gawe. Mana awas? Asap tungguan belah dia. Kalau aduh, jangan naon kita tahu. Ada ya bah labu. Jaganya bisa hibar bejaan. Heeh. Lalaunan bah. Bah, dengarkan nama jagoan ke naik lagi. Ada bisa bareng. Ih, tinggal teh. Yo. Ate siapa? Bah. Lumayan. Apa kare labu? Was, ih. Ari abah kunaon? Aman. Ah, berat. Mana buru itu kuat yeuy. Ih. Tungan abah. Ayo. Siapa? Di sini. Mau masang kene lah. Ya mang. lain. Mana abah? Nyungsep si Rahula. Tah, tinggal ledok. Cangkeng teh.
Cangkir tinggali abah awak ke kerempeng. planning. Zamane Asep teu ngabejaan es kebayan. Hari abah naon atuh kotot gugulawingan tangkal nu kieu ngaranna naon coba. Tadi si Asep sang manuk cenah di luhur ka abah teh pangalakeun. Pas di alam maneh ngareurewas aing ge labuh tingali ah. Mana manuk? Nah hebat atuh kumaha. Anu si Abah eta mah Urang geus diheureuyang ke si kabayan, orang heureuyang balik namanya. Bayan. Tuh manuk teh iber ka itu tuh. Coba udah. Itu tuh deket tengah cau tuh. Burukan udah burukan. kalau manuk non teh Yang kurileung. Iya ade. Yuk, burukan udah. Naon? Abah tuh mah di dia mana udah beunang. Atuh bieu pandai karek lompat ka di goroan deui. Nya jig burukan. Abah tuh mah di dia kudu beunang heuh. non manuk kabayan mana mah Asep labu baik bah atuh bah tulungan bah Wah, abah mah capek. Udang sarangan ah nyeri. kebayan bade edan abah atuh bah buruk bah Udang sarangan maneh mah. aing si Amang, si Abah sarwana, meni eueuh nulungan. Ih, Asep labu. Abah mah naik balik ah. Ke nun aya si kabayan bejakeun. Nun aya si kabayan. Sahudan. Nun ganeng heula atuh ganeng. Atuh bantuan heula. Aya di kadek sih. Ganeng, ke nun aya si kabayan beunang manuk bejakeun abah cuma di saung. Heuh. Geus abah mah geus ganeng mah kitu alus. Apa ada edan?